Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedap deui ngalaksanakeun lebaran Idul Adha nyata ngalaksanakeun lebaran kurban. Mudah-mudahan urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala dipasihan ayeuna sehat wal afiat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dipasihan taufik sareng hidayah ka Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi bulan haji teh tanggal hijina dinten Minggu, berarti tanggal hiji poe Minggu, lebaran poe Salasa. Taya dina bulan haji teh termasuk bulan anu dimuliakeun ku Allah. Naon sababna dina bulan haji bulan dimuliakeun ku Allah? Cek ayeuna Kangjeng Nabi waruya an Ibni Abbas, dicarioskeun ti Ibnu Abbas ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi annahu qala, nyarios Kangjeng Nabi al yauma alladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awala yauman min Dzulhijjati. Cek Kangjeng Nabi poe anu ngahampura Allah li Adam ka Nabi Adam alaihi salam awala yauma min Dzulhijjati, nyaeta perpoe pertama bulan haji, tanggal hiji bulan haji. Jadi Nabi Adam dihampura ku Allah Subhanahu wa taala teh nyaeta tanggal hiji bulan haji. Taeta dina tanggal hiji bulan haji man soma dari kalyaum ghafarallahu lahu kullu dzanbin. Sing sajalma puasa tanggal hiji bulan haji poe Minggu beureun isukan al yauma ghafarallahu lahu, maka ngahampura Gusti Allah kulla dzanbin kana sakabeh dosana. Mudah-mudahan urang dipaparingan taufik sidarang hidayah Allah Subhanahu wa taala, amin. Jadi puasa tanggal hiji bulan haji nya puasa nama sunat puasa nama ngan di mana jalma puasa tanggal hiji bulan haji bener sakabeh dosana dihampura ka Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Poe kahiji tah wal yaumus tsani dina poe anu kadua cek Kangjeng Nabi istajaballahu du'a Yunus alaihi salam fakhrajahu min batnil hauti. Cek Kangjeng Nabi dina tanggal 2 na bulan haji poe Senin meureun istajaballahu du'a Yunus alaihi salam, diijabahna doa Nabi Yunus ku Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Yunus keur sewaktu aya dilegleg di dahar ku laut ayeuna paus. Mentang ngadoa ka Allah dikaluarkeun deui di daratan eta teh tanggal 2 bulan haji, diijabah doana Nabi Yunus alaihi salam. Fakhraja min batil hud, kaluar tina ayeuna jero beuteungna ayeuna laut. Man soma dzalikal yaum kana kaman abdallah ta'ala sanatan lam yaksillah fi ibadatihi torpatu ainin. Tadina tanggal 2 teh ayeuna disunatkeun puasa. Jadi tanggal 2 teh lain unggul doa dijabah ka Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi Yunus kaluar tina patuangan laut, malah disunatkeun puasa sing sajalma puasa. Dia tanggal 2 bulan haji kaman Abdullah taala teu aya bedana sacara hamba Allah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sanatan satauneun. Jadi tanggal 2 bulan haji dieusian puasa sunat, eta puasa sapoe tanggal 2 teh beunang ibadah ganjaranana satauneun. Lamun sataun ditambah ku bulan puasa sabulan, jadi sataun sabulan beunang tabang sapoe. Lam yaksillah bi ibadatihi torfatu ainin, bari ganjaranana sataun istu teu dipake maksiat ka Allah Subhanahu
wa ta'ala sataun puasa sapoe ganjarana puasana sataun bari eta sataun teh teu dibarengan jeung maksiat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Geunaheunnya lamun bulan haji umpama urang keur puasa cabut nyawa keur mah meunang ganjarana sataun bari teu dibarengan jeung maksiat dihampura dosa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Poe kadua tah wal yaumu salisu poe katilu tanggal katilu bulan haji alladzi istajaballahu bihi du'a Zakaria alaihissalam man soma zalikal yaum istajaballahu du'aahu. Ayeuna cek Kanjeng Nabi puasa tanggal 3 bulan haji nyaeta dijabah doana ayeuna dijabah doana ka Allah Subhanahu wa taala doa Nabi Zakaria alaihissalam. Kasing sajalma puasa dina tanggal 3 bulan haji istajaballahu du'ahu maka Allah bakal nyubadanan kana sakabeh doana kana sakabeh kahayangna nu akur jeung Gusti Allah. Tanggal 3 teh tanggal 3 di mana jalma puasa terus minta ka Allah ngadoa ka Allah dijabah doana ka Allah. Wal yaumur rabi anu kaopat puasa tanggal 4 bulan haji al yaumu alladzi ulida fihi Isa alaihissalam man soma dzalikal yaum nafallahu anhul ba'si wal fakri. Tanggal ayeuna 4 bulan haji cek Kanjeng Nabi nyaeta poe dilahirkeunana Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa teh dilahirkeunana tanggal 4 bulan haji. Jalma puasanya tanggal 4 alladzi nafallahu anhul ba'sa wal fakri maka Gusti Allah bakal nganapikeun bakal ngajauhkeun tina bahaya jeung tina fakir. Sedengkeun urang teh embung fakir hayang boga we urang hayang boga hayang loba we hayang loba. Tayeur poe puasa tanggal ka-4 bulan haji dijauhkeun ka Allah tina kapakiran. Berarti jauhkeun kapakiran dideukeutkeun ka beunghar kabeungharan. Ari beunghar mah nah beunghar hate. Beunghar teh lain hungkul beunghar harta, lain hungkul beunghar ayeuna sakala rupa banda. Beunghar dirinya nah beunghar ku ilmu, nah beunghar hate. Ta beda beunghar hate jeung beunghar harta. Sakur-sakur beunghar harta banda belum tentu beunghar hate, tapi lamun beunghar hate mah pasti beunghar harta banda. Beunghar ayeuna harta banda hate teu beunghar bakal koret ka batur. Sodako embung, jariah embung, dulungan ka batur embung. Eta teh ayeuna beunghar harta hungkul, hate teu beunghar tapi hate beunghar tong siganing loba harta banda boga tibang saukur sayana. Pasti urang teh ayeuna daek sodako sing sok sanajan bari leutik, daek dulungan ka batur, daek barang bere ka tatangga, daek ayeuna sakarupana. Tah eta disebutna beunghar hate. Jadi teu kumet teu rupek kai rupanana bunga we bunga. Wal yaumul khamisu anu kalima poe kalima jeung Kanjeng Nabi al yauma alladzi ulida fihi Musa alaihissalam. Poe kalima di tanggal 5 bulan haji poe dilahirkeunana Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dilahirkeunana tanggal 5 bulan haji. Direusian ku puasa cek Kanjeng Nabi man soma jalikal yaum bari minan nifaq au min adzabil qabri. Sing sajalma puasa tanggal 5 bulan haji poe kalima maka ayeuna Gusti Allah ngabebaskeun ngalubarkeun tina munafik au min adzabil qabri atawa tina siksa kubur. Jadi di mana jalma puasa tanggal 5 bulan haji maka Gusti Allah ngabebaskeun ngajauhkeun tina munafik ngajauhkeun tina ayeuna tina siksa kubur. Jadi lamun urang hayang jauh tina kamunafikan, jauh tina siksa kubur, puasa sunat tanggal 5 bulan haji. Wal yaumu sadisu anu kagenep al yaumu alladzi fata Allah taala li nabiyhi fihil khair man somahu yanzurullahu ilaihi bi rahmat fala yujabu ba'dahu abadan.
Poe kalima nyaeta poe kagenep. Poe kagenep ngabukakeun Gusti Allah lin nabiyhi bihi ka ayeuna nabina al khair kana kabagusan. Jadi Allah Ta'ala ngabukakeun kabagusan ka para nabi ka sakabeh nabina ka sakabeh rasulna tanggal genep bulan haji. Man somahu tadi sian ku puasa cek Kanjeng Nabi sisa jalma puasa tanggal genep bulan haji yanjurullah ilaih maka Gusti Allah ningali ka eta jalma birahmati di ngaina ningalina nempokna Allah ka eta jalma birahmat ku rahmat lain ku bendu pala yujabu ba'da abadan maka eta jalma moal disiksa sabada puasa tanggal genep abadan saumur-umur. Jadi di mana jalma puasa tanggal genep di mana maukna moal menang siksa saumur umur teu disiksa ka Allah bar ningali rahmat. Wal yaumus sabi'u anu kagenep poe ka-7 wal yaumus sabi'u poe ka-7 alladzi al yaumu alladzi yuqlaqu fihi abwabu jahannam wala tuftahu hatta tabdo ayyamal asri man somahu aglaqallahu anhu salasina baban. Poe ka-7 bulan haji nyaeta poe dikoncikna sakabeh neraka jahanam teh aya 7 panto taeta 7 panto neraka jahanam teh dina poe ka-7 bulan haji dikunci ku Allah Subhanahu wa taala nepikeun ka poe tanggal 10 tadi tanggal 7 nepikeun ka tanggal 10 dikunci pintu neraka sakabehna. Man somahu aglaqallahu anhu salasina baban minal usri wa fataha lahu salasina baban minal yasri. Sing sajalma puasa dina tanggal 7 bulan haji maka ngonci Gusti Allah salasina baban 30 panto 30 lawang minal usri tina kahesean. Jadi Gusti Allah teh ayeuna di mana jalma puasa tanggal 7 Gusti Allah ngonci moal nurunkeun 30 ayeuna lawan 30 tina kahasean wa fataha lahu salasina baban minal yasri maka ngabukakeun Gusti Allah sabalikna 30 lawan kagampang ngan gampang rek ieu gampang rek itu gampang dibukakeun ku Allah kagampanganana dina ngalaksanakeun puasa tanggal 7 bulan haji. Wal yaumu saminu poe tanggal 8 al yaumu alladzi yusama yaumut tarwiyah man somahu aqta minal ajri ma la ya'lamuhu illallah ta'ala tanggal 8 al yaumu alladzi yusama yaumut tarwiyah nu sok disebutkeun teh disebutna poe tarwiyah di tanggal tarwiyah teh tanggal 8 bulan haji cacing sajalma puasa atau minal ajri uktia maka dibere eta jalma ganjaran ma la ya'lamuhu ganjaran anu teu nyaho illallah taala terkecuali Gusti Allah. Jadi di mana jalma puasa dina poe tarwiyah dibere ganjaran ku Gusti Allah anu teu nyaho sakabeh jalma malaikat teu nyaho para rasul teu nyaho para nabi teu nyaho para wali teu nyaho terkecuali ganjaranana anu nyaho teh Gusti Allah. Wal yaumut tasi'u poe tanggal 8 tanggal 9 al yaumu alladzi huwa yaumal arafah nu sok disebut tanggal 9 teh poe arafah dieusian ku puasa man somahu kana kifaratun lisanati madiyatin wa sanati mustaqbilatin wa huwa al yaum alladzi anzala fihi tanggal 9 dipake puasa poe arfah nyaeta ngalebur lisanati madiyatin sataun kalakuan urang karena dosa-dosa urang wasanati mustaqbilatin jeung sataun anu kahareup wa huwa alladzi anzala bihi ta eta poe tanggal 9 bulan haji teh turun ayat al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Ayat teh eta ayat turun teh ayeuna tanggal 8 bulan haji
poe Jumat ba'da tawaf wada ba'da asar tawaf wada turun ayat al yauma akmaltu lakum dinakum bahwa agama teh sampurna ulah dikurangan deui ulah dileuwihan deui ulah dikurangan deui sagarupa ibadah dikurangan zaman kiwari geus loba nu dikurangan pasunatan loba nu geus dikurangan dibatur mah Jumatan mimbar teh make mimbar naik ayeuna mah make podium geus leungit ta ganjaran sunat tidak bina make mimbar tan urang teh aya kan Jumatan tempat khutbah naik tidak bina ayeuna make podium maka podium Jumatan teh geus leungit pasunatan sabab sunatna make lain make podium leungit ta pasunatan teh batur kunut manehna mah henteu urang mah sunat kunut manehna mah henteu sagarupa geus loba leungit-leungitkeun tah di mana pasunatan Kanjeng Nabi leungit turun panyakit mana panyakitna 40 poe moal hujan saeyeuna geus 40 poe teh hujan-hujan resah jelema iman kurang kadahara rezeki kurang seuseut turun Dajjal sapoe asa sataun ngubek alam dunia terkecuali Makkah jeung Madinah. Dajjal mawa rancatan dua tos tukang baso ditanggung kiri jeung kanan. Nu belah kanan surga manehna, belah kiri neraka manehna. Lamun jalma ayeuna milu jeung Dajjal asup kana surga manehna diasupkeun ka surga manehna, neraka Gusti Allah. Cilaka di mana jalma ayeuna asup kana nerakana Dajjal berarti surgana Gusti Allah. Mempertahankeun keimanan ayeuna di mana jalma hayang jauh tina Dajjal hiji dina ayeuna jero salat beres maca sholawat Ibrahimiyah tambahan doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal hiji. Nu kadua tiap ba'da salat lamun urang hayang jauh tina Dajjal teu beunang ku godaan Dajjal maca surat kulhu tiap salat atawa sapeuting 100 balik ayeuna maca surat kulhu eta jalma jauh tina godaan lamun jalma beunang pan Dajjal teh aya Dajjal leutik aya Dajjal gede di mana beunang ku Dajjal leutik pasti ku Dajjal gede ge beunang mana Dajjal leutik sum salat teu salat sum ngaji teu ngaji sum puasa teu puasa sum doraka sum lalajo dangdutan ayeuna firman ayeuna naon golekan sakarupa eta teh Dajjal leutik ayeuna TV nu aya di imah teh eta teh Dajjal leutik di mana beunang ku Dajjal leutik Dajjal gede beunang naudzu bila mudah-mudahan urang sindirasa Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayeuna Dajjalna istijzat dibere sungkunan ka Allah Subhanahu wa taala. Tong sigani anu nyumput tina batu ngomong. Jal, ieu aya tukangan aing. Nyumput di kebon ngomong jal, ieu aya tukangan aing nyumput. Tah, dibere istijzat panungkun sungkunan ka Allah, Dajjal bisa ngaudangkeun jalma anu hiru anu geus maot. Ayeuna diundangkeun jero kubur diundangkeun. Hudang sia, hudang iman teu moal ka aing sia. Lamun sia iman ka aing ayeuna iman kain, percaya kain, diasupkeun kana surga aing. Lamun sia teu iman kain, ku aing ayeuna diasupkeun kana neraka. Padahal mah surgana Gusti. Mudah-mudahan urang sing dirasa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Poe 10 tanggal ayeuna tanggal 10. Tanggal 8. Ayeuna tanggal 10 nyaeta lebaran poe kurban man koroba kurbanan fihi fa bi awwali qatratin qatarat min damihi ghafarallahu lahu dzunubahu wa dzunuba iyalihi sing sajalma kurban nah embe hiji nah sapi hiji ayo umpama kurbanna teh fa bi awwali qatratin maka eta kurban tetesan satetes darah getih anu tina kurban nah embe nah sapi satetesna min damihi ghafarallahu lahu dzunubahu maka ngampura Gusti Allah ka eta jalma sakabeh dosana wa dzunubu iyalihi jeung dosa keluargana. Alhamdulillah. Jadi di mana jalma kurban embe hiji umpama
Taeta teh dia satetesna darah satetes ngahampura dos ge dihampura eta jalma anu kurbana jeung sakabeh keluarga manehna dihampura dosa. Mudah-mudahan sing aya rezekina urang heuh bisa kurban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa man at'ama fihi mu'minan aw tasaddaqa fihi bi sadaqatin basallahu taala ka sing sajalma ayeuna kurbana dibikeunkeun kadaharan ka mukmin disodaqohkeun bi sadaqatin ayeuna bahasa Allah taala maka ngutus Allah taala yaumul kiamah dina poe kiamat aminan eta jalma teh kapercaya jalma iman wa yakunu mijanihi jeung aya tatanggana eta jalma asqalun min jabali uhudin maka ganjaranna beratna ayeuna lamun ditimbang ganjaranna min jabali uhud ayeuna tibatan berat gunung Uhud. Jadi saking kegede-gedena ganjaranna timbanganana ayeuna ganjaranna dibandingkeun jeung gunung Uhud maka gede keneh ganjaran kurban satetes ayeuna kurban bulan haji. Mudah-mudahan sae deui urang sadaya dihampura dosa ka Allah Subhanahu wa taala dipapanan taufik sareng hidayah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad ya